teh saha nu bade ngahibur di TPRI Bandung Banten teh mangayeu? Pana anu tigiri harja tilu teh. Paingan atuh ngalet ngengkeuy ngabanalet ngemat-ngemat datang Pinang Sadaya pada narongtong. Kawitannya. Bah. Duh. Alalalalala. Bah. You'll be
tata ku suara senang nu kalintang Aya Pak Ustaz. margi sesipu nanging mantep Pak Haji Sidi aya. nanging mantep hoyong tegeni di pundak deui Oh Panglipur mana Pak Amai Pak Usai aya. Allah Pak Ali Tajudin Pak Ali Sumbi. sahanu baris nyandangan ngejungjung mang seni pengwaris mun urang eling wiwitan tang tumo kamarina Ulah kemalinahan teh. laku sok make aturan sagala rojeng ugeran Allah Pak Haji Agus Lioban nu wajib didama-dama Wali Kota Bandung Dipi Mamet dipupus di Mamet Dipu Pusti. Pidi Mamet Dipu Pusti. Allah Pak Haji Sidi Aya Pak Haji Sidi. pamisanis nu gaduh naminan katunggal pangwaring Kang Budi Rota. pada darosada jalanang keseluyuan sapapait Ibu Hajah Nining Aya. Pak Alit Polda Pak Alit aya. sama manis laku lampah nu utama saya budi kasa sama Kedah saya Budi. karena bapak teh nerima tapi kami dang beri beragama Allah
Abah Agus Kurnia Bangkus Teh Yati Sumpi Sepapain sama Mangis Kang Use Teh Ros Ayah Sing langgeng Dugi Pamuga disarengan ku ridona Lah amin Duh mangkenyangkakeun ieu Pamantri Dede di Cibapak Ayah sapapait sama maning sing langgeng dugi kajaga sing langgeng dugi kajaga korehanan Solo ya sewa siwi korehanan da sewa siwi hari ini nu mata kering halang nu mata kuda kaing dalang pepeli ngrek medar tarita wayang Nyalindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Duh Iya ingi Kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Leres Maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marsapada. Duh Iya ingi Anu dipipindingan ku silip sinir di halangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guareun zaman kiwari anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia Wolo wireh manusia teh diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasakur Kan tenang margi lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka Duh Iya ingi kacarios di wewengkon pasanggerahan randu watangan Leres di kemahna Prabu Batara Kresna hartosipun Kresna cemeng mulus jawi lebet Iya ingi hamilane ajujuruk Prabu Hari Murti Dupi hari hari iku anom Murti Murti mustika senadyan anom pranyata ratus satung keming langit satang karaking lemah Iya ingi hamilane ajujuluk Prabu Kesarwa Hartos iku kesawa bisa minah rupa gengnya saperbala sewi Iya ingi hamilane ajujuluk Prabu Padmanaba Hartos iku Padma kembang Naba Naba wadah pranyata penganggeman Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar wateke bisa ngahuripaken pati saja baning pasti Duh Iya ingi gelar Batara tugas Mahatunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan jagat raya Pramudita Iya ingi anu kalarasan ayeuna Pandawa sareng Kurawa nuju mayunan perang Jayawinangun perang Bratayuda di tengah tegah Kurusetra ti dinten ka dinten Duh Iya ingi seueur prajurit anu mati tamtama anu korban di medan Danalaga akibat perang
akibatina judi antara Pandawa jeung Kurawa. Tuh, iya inggih. Anu mamalana dulur ancur baraya beak pamili leungit pensakaking masing pati. Akibatina judi main dadu antara Pandawa Kurawa. Leres. Anu kaleresan pisan dina dinten ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nyata Resi Dorna, Resi Kombayana, Walah, guruna Pandawa Kurawa. iya inggih. Prabu Batara Kresna kasumpingan Arjuna bari ngungun ngangluh bingung teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana. Margi anu bade dipayunan teh guruna ku anjeun nyaeta Resi Dorna. Ingis kurisi rempan ku kaayaan bisi kena ku dosa samplak ka guru. Ieu nu jadi pangbaluh Arjuna panengah Pandawa. Saur nira anak panjang singgi eya singgi sabda panjang sinengiki sabda wala bakti dening ngasih yaden ingasih ya kang asing ora katara sauyunan gotong royong barengan ujar meneng-meneng Gusti petengah tinira petengah lir kalimpu dan mega potara awur lan mega putih wala salin sumabda alin sumabda sumpingna Arjuna Duh,
pamentena baketut Hasyim ngalantarankeun bingung nu teu mangeh tungtung susah manah nu taya sudana Sang Nalendra Prabu Batara ingis kuring sirempan ku kaayaan Arjuna lemah kasumangetanana mayunan Bratayuda awuh kasepuhan Semarura Kudrapawana ngan pikakawedaling lisan mekaten pengandikanipun Yai Arjuna panengahing Pandawa adi Akang Rai kapayun Kaula Nundra Kabatara kunyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk panjenengan Yai puja stuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun deing mastaka Yai nuhun Raka Batara kalayan hapunten tina non rupiah kalepatan ageng sumonten alit atuh saling maklum Rai kalihna ti eta sadaya-daya wengi keneh kaula teh hoyong nepangan teh ieu galeuh dieuneuk-euneuk hate dielek-ketek kumaha cara sareng katangtosanana pikeun ngungkulan ieu karempan kabingung anu teu mangeh tungtung Raka Batara wireh anu bade dipayunan ku kaula teh pandinten ieu nyaeta Kangjeng Rama Guru Residurna Guru Sadayana Guru Pandawa Arjuna dugi katiasa mentangkeun panah dugi katiasa muncul di tengah-tengah masyarakat teh didikan sareng atikan Kangjeng Rama anu ngasuh ti zaman lemut sasatna ngakod-ngakod ti zaman bolon ngongkled-ngongkled jeung ngagemleng ka kaula ayeuna kaula kudu ngangkat gonewa mentangkeun panah anu kedah ditujukeun ka Kangjeng Rama Raka Batara jagakeun sadaya-daya eta ujar emutan teh ujar meneng-meneng Gusti petengah tinira petengah atini solen rasalin pawarna salin Kapaur ku Batara Kresna Cunuk anu dipika Hariwang datang yakin Arjuna lemah dirina Yai kaula nun kaula mangga emut eta teh Kangjeng Rama Guru Resikomayana anu ngadidik ngatik ti leuleutik ka kaula khususna ka Pandawa umumna ka Kurawa ayeuna kaula kedah nemakeun panah anu ditujukeun kanu jadi guru dosa kaula Raka Batara teu acan oge kaula teh mulang tarima kanu jadi guru alayan sakumaha teuing saur umum kecap bararea cenah meureun entong dina elehna ieu mah dina meunangna we moal teu aya pamujian gujrud salemur cenah meureun pantes we Arjuna atanapi Pandawa menang perang teh hasil tega maehan guru hasil tega maehan kolot-kolot hasil tega maehan dulur sareng sajabina
Raka Batara Raka Batara ampun Raka Batara kajian munur di medan tempur lumpat di medan danalaga tibatan kaulah kirup di udak-udak dosa Raka Batara kedah kumaha yeung ngubaran hate mah da puguh hate dipangpalerkeun gehese Raka Batara Kakang Semar aduh aya anak nu kumaha tos kitu wae amoy sadaya-daya eukeur mah kitu katami-tami atuda anu janten kacapangan ieu tuang rayi teh putrana juragan Abimanyu aya anak atuda puguh kawas nangeun nok beubeurem le nyangakeun Gusti Batara ayana kedah kumaha atuh ieu ngalandongan manahna tuang rayi kaganggu wae kudu kitu kaula numpang rasa saya pisan saya lagi kitu teh kulang malah yakin mun Arjuna samplaka guru dina harti eta teh dosa malah bakal dilepatkeun ku balarea sajabi ti dosa teh doraka teh ye anu memang nar sidurna tuang rama guru teh ngatik ti leutik nyusun ilmu ti lelemut dugi kayayi tiasa muncul di tengah-tengah masyarakat kalian tapis dina ngagunakeun panah teh hasil didikan residrona ayeuna ku yayi bade ditandasa bade ditembak bade dialanyawana bade dipetik patina bade dicabut umurna ku jalan ditandasa yakin dosa sampean kantenan Gusti Allah biasa urung nangtung siang lumpang teh wajana pinodama kaulan dosa sami we sareng sampela kasepuh tah kitu nu mawi nun kumaha wae sumuhun atuh ayeuna kedah kumaha kaula mangkaning sakedap deui ieu teh pikeun ngawangun gelar perang di Tegah Kurusetra Raka Batara awatos tadi dieu hartina Arjuna teh teu cicing dina hiji pamadegan jeung kacamata agama mah anjeun teh hiji-hijina jalma anu teu istiqomah jamil wakreok dene pamaneganana teh hartina luak leok angin-anginan pamaneganana teh plin-plan angin-anginan salira teh parantos diistrenan janten Senopati Ingalaga doh leres hartina salira teh geus jadi pamimpin di ieu pasukan di gelar perang Cinupit urang jeung Garuda Ngalayang doh leres cing bisa misahkeun mana pribadi mana hukum ari hukum teh lain pribadi ai pribadi teh lain hukum walah leres nu mawi kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dibabawa kana
kalungguhan salira sing tiasa misahkeun teh ieu cek palsafah nama kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dibawa kana kanyaah jeung kangewa raja tak kieu mamalana katana pakai gumujeng wah Arjuna luntur ka subangetan sadayana bakal tanya oh tangtos bakal jadi teka-teki ka hamba rakyat sumuhun bakal ear saja jagat bakal jadi bukur satur sumuhun kembang sarita balarea leres kaulanun naon sabab rayi parantos diistrenan hiji satria naon nu disebut satria cing hiji satria teh anu kudu dilaksanakeun ku satria nyaeta jujur eta hartina jujur teh ngadek kudu sacekna nila saplasna nya kudu cek nyana lain kudu cek lainna ulah disarangan kulun carinci teh amanah ngaranna beres dua satria sepi ing pamrih rame ing gawe dabongan dina waktu diistrenan oge anjeun teh eta jiwa raga geus diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa beres telepan ayeuna mundur ti medan tempur ngejat ti pakalangan hartina anjeun teh jadi jalma anu lanca linci luncat mulang udara tidak taligadang kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri ngeplek jawer ngambang jangjang bar layar paur ku ombak pantes satria gitu leres kaulanu leres nu kalayan satria ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa hartina teu jejerih ku pati beres terempan ku nyawa terus dimakafkeun ayeuna lamun dijieun alasan sieun paeh di medan perang cing emut sanajan manusia henteu perang bakal maot beres tapi lamun make nu sajujurna hancur bertempur perlayaan di medan danalaga tingali sepuh-sepuh urang dina mangsa kapungkur nyaeta dina ngorbankeun jiwa raga demi nagara jeung bangsana tega ngocorkeun getih masihan ibu pertiwi nyawa kadiekeun kasalamatan kadiekeun kasuburan kamakmuran jeung kasejahteraan nagara jeung bangsa sumuhun nah sabab sejarah nu bakal nyarita leungit Arjuna hiji tapi bakal datang ribuan Arjuna engke di akhir dina ngajalankeun kawajibanana nyaeta ajen juang dina dadana teh istri ngagedur nyangkaru teluntur ka ibunan telaas ku kahujanan leres laras eta ulah daya deui sifat pahlawan deui tadi ku akang disangemkeun kanyaah jeung kangewa pribadi ulah dicacana kana kangewa raja jeung kanyaah raja beres karesep kitu leres da lain maehan dorna anjeun di kapang perangan teh maehan musuh anu rek ngalah nyawa urang eta mah pribadi anjeun kadorna guru teh cing akang bade tumaros ngangkat nagonewa ngalepaskeun panahna dorna teh dek maehan saha maehan kaula teuing
artina teh setiap zaman urang ngalaja nyawa kaula eta jalma nu ngamusuh ka urang nah rek diantep ai sabar di dieu teh lain ditajong kudu morongkol digebung kudu murungkut ditampiling kudu cicing tapi sabar di dieu bisa mertahankeun kana sagerupa pasoalan anu sakirana bakal ngarugikeun ka negara jeung ka bangsa beh dieuna ka pribadi coba kali ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan Raka Batara karena naon rupiah kasauran selera Raka Batara sasat jadi jimat parepe katampina ku kaula nuhun agan amuing tak kitu ya sakali deui cing tiasa misahkeun mana pribadi mana hukum salira teh senopati tuh tenan senopati ingalaga anu bade dialan nyawa lah sanes resi kombayana sanes senop naon sanes guru salira tapi musuh taya teh pikeun ngurangan kajahatan anu aya di alam marca pada kahawakan kadoliman kamurkaan kabiadab da aing ngancurkeun kajahatan moal tiasa sapanjang dunya ngadeg rai tuh leres kaula nu tak kuasa kitu mangga jalankeun kewajiban cing regreg cing pageuh da akang oge moal tebi salamina akang jadi kusir kareta rai nuhun Raka Batara panuhun kaluarkeun deui ka sumangetan rai dina mayunan ieu perang Jayawinangun perang Bratayuda ieu teh waktu balitungan rai mana nu hade mana nu goreng sanes nu harti nu hade teu aya nu korban sabab eta ngemutkeunana setiap perjuangan tangtos aya pengorbanan katenan timbalan nanging panginten gumantung kana niatna sewang-sewang laras kumaha niat amal-amalan teh nu ta eta rai sagala rupi ge eta atuh ku kituna yeuna kaula maksan ngabantun pakakas perang anu aya di kemah kaula mangga wilujeng akang oge sami-sami bade nyiapkeun naon rupi hal anu kedah disayogikeun kana waktosna timbalan priyatna sareng ati-ati Kakang Semar laras nu sae mangga sami lumapah wae ugan neraya lumunur bibit neraya ngerana dan nerah kingkang ko undur saking pangkon nuhun Gusti Batara pangaulaan tangtosna regreg pageuh upami parantos nampi kasauran anu sarupi kitu Kakang Semar kaula oge ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka salira Kakang Semar anu ti kawit lahirna Panawatu dugi ka Kiwari teu weleh ngingisrik ngapi ngajaring sareng sajabina kata moal bade ngijing sila bengkok sineman mangga wilujeng Kakang Semar Kakang sila sare kitu urang ngobrol sae ulah kunaon kumujeng Gusti Yai Panengah Pandawa mangkap di antara Denera kingkang sami kondur
saking pangkeman nalin Wow, binulungan Oke. Naon akang make gagaro segala hebatna Gusti Batara Kresna luar biasa. Wah, jenius akang teh mah tuh. Jenius Moal ge disebut Abong Batara, hartina Batara teh nyaeta pinter, pinter, moal ge gelar Batara. pinter dina sagala rupana, Ngatur siasat teh. Ngatur sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse. beres ku anjeunna mah. Lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna, Wah, geus boga akang bajai. bagja. Bos bukan Akang otak. Heunya tak kitu akibat naon cing? Naon akang teh teh? Akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain inung bapa nu salah. Akang Dewekna we meureun nu bedegong. teu sumanget bedegong dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu. Dalam mun akang pinter mah mah omongan teh. Moal jadi pangaripu. Da loba pisan geuning anak bapa teh. Putra-putra bapak mah seueur. Oh. Urukan Komo lamun ningal kaayaan Kurawa sumohon. eta ngajara ragona, Wah, palolontongna akang. artina eta teh teu kadidik rohanina, teu kadidik jasmanina. Oh, kan tenan. Ngan ukur di pepene ku haliah dunya wungkul. Sumohon eta. Abok Eta we naon Kang? sakalian titah salat Naon Kang? kalah main keleci we der parasea. Bener. Komo Aduh, cerita. ampun Gusti nu Maha Agung. Komo cerita Yuda dititah ku salat teh. Pan Ari Pandawa mah kulantaran meureun putrana Gusti Panu Suwargi kulantaran sakedik kaurus kadidik rohanina kadidik jasmanina Kageroh akang keur majalmi. ai Kurawa Wah, Prabu Dastarata cacak eta teh teu nempo panonna teh teu ningali nepi ka riab anakna teh 100 komo mun. cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun heuleu Meureun teh 1000 mah. tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya Kang tenan eta pentingna. nu mata kerahkeun ku sararea urang pigawe Sumo. pancen rahayat dina program KB teh heuh Oh, kan tenan akang teh teh. kudu sabenerna mah ararasup KB teh Ih, supaya sabab saja tingali we ku lobana teh jelema teh itu euy lapangan kerja nya heureut akang. heureut Heureut. jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat Ngaronjat eta pengangguran loba burukan teh. kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera Kumaha teh Kang? cerdas mampu Beres. nyieun tindakan anu tepat efektif tur efisien Efisien. dewek bisa euy Percaya Kakang mah efisien. jeung ulet Ulet. Bener. ha Bener akang. apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat Walurat. ha Bener. tadi dia pentingna euy Puguh hari akang. cukup anak teh 2 Palingnya 2 we sedang. ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riab Ulah akang. aduh ampun ngaripuhkeun teh euy Eta kan. indung bapa kagunyang ganying akhirna teh pan indung bapa teh teu sararehat ka Teu ituna teh sararehat. ha Teu saimbang jeung usaha mah komo Kang. teu saimbang jeung usahana Balalang krut teh aya meureun baka rupa-rupa kajadian meureun nantina loba teuing anak teh heuh kealaman mata kedah di KB teh kitu murukan teh. Direncanakeun. ya Ulang. unga poe eta dewek ngagotongan mayit Walah kitu akang. eueuh deui batur dewek jeung Pak Haji Sidik we ku dewek dibawa Ya Pak Haji Sidik we teh mah murukan teh Tiga mangkuan. Tijono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit Ya, untung tupang perangan untung da kerasian. gotong nu tararatu nu semplak tak-takna Nu maot papuguh deui. Eta nu Kang. simpati. anu pae mah geus teu kaitung deui ieu mah ieu anu can maot nu sakarat Anya nu sakarat. Heuh. Hi, rupa-rupa eta pelbah sakarat hei,
kumaha Kang? kumaha gumantung beureun ka resepna keur cager Oh ketenan kumaha dina amal-amalan eta keur sakarat leungeun teh kitu we kanya kumaha teh Kang? Naon beureun teh keur cager teh resep gapleh bener aduh ampun Mantap turunan rupa-rupa nu sakarat teh nya Kang nya rupa-rupa eta nu sakarat kumaha aya nu kikituan we kanya naon eta goreng beureunan keur hirupna teh resep nyaron padak teh sudi jadi tukang saron teh kitu dah heeh ada rupa-rupa aya nu keur sakarat Allahu akbar saha tadi kana. resep salat teh oh leuheung teh maka alah jalmi soleh nu matak beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga tenang Akang kabeh oge canjara radi Sanjara boh ka radi neraka boh ka sawarga nya kumantung urangna gumantung ka urangna bener model kamari nyalonkeun urang legislatif legislatifnya kumaha Kang eta karunya kanu teu jara radi jadi aya sawareh anu garelo aya stres Kang aya nu ngagantung maneh stres bari euy stres teh aya nu geus barang beres sejadah ka masjid ipek teh eleh dicokotan deui teh mah aduh ampun lain kabina-bina Kangnya meureun asa ku kabina-bina teuing ta eta meureun ubudunya teh modalna menang injeum artina ubudunya teh nyaeta ngan dunya we wungkul di pikiran teh oh eta meureun bener Kang padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana sumuhun eta teh emut kadinya da moal langgeng saliwat Akang ayeuna nu diudag-udag ka pangkatan kadudukan bari jeung hirupna teu iman cenah geuningan cikolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sumuhun Palingan loba jadi beurit. watir Kang doana we teu sararea amin da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganana getrengna Pandawa jeung Kurawa teh sumuhun dan tetep meureun kudu aya balitungan tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh oh kitu Akang ari sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang sumuhun benten teh eta Kang ya Kang komplit geuning ieu teh Bapak Gubernur aya sadayana Kang ngariung alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat Bapak Jawa Barat Pak Gubernur nya salaku ais pangampih Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan teh leres dina zaman modern kiwari dewek boga ais pangampih doh anu merhatikeun kana sataun ge acan acan dina ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka nagara doana we sajabadati doa teh pangrojong ti urang sararea sumuhun da urang warga da eta mah geus dijadikeun ku pangeran managejo oge sumuhun da urang wargana da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah sumuhun eta Kang daya deui abeh kaurus ieu alam ku saling puji mah heueuh ameh kagero lainana ameh kagero ngadoa lain ka Bapak Gubernur wungku ka sararea oge dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah sumuhun pamimpin rumah tangga di imah jadi kasya kabeh pamimpin gitu da kabeh kadunya ku pangeran teh aya ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah tenan sanajan keur sorangan urang teh pan mimpin diri meureun mimpin panon ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana eta ngandung harti meureun urang oge pamimpin aya ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nanya kudu jadi desainer laras desainer jadi ahli tenan ngarang-ngarang ngabangun kehidupan masyarakat bangsa tur negara laras anu didasarkan ku agama jeung budaya eta utamina budaya Pancasila we lumatak urang di mana ta demokrasi teh di dieu urang salaku rakyat bisa vokal
pek nyarita marek nepi ka perbah mana oge sing nepi ka peura ge pek wae nepi ka peuyeul oge teu naon nyalurkeun aspirasi mah hak eta mah laras hak ngan anu penting urang teh meureunang anu demokratis Pancasilais eta demokratis naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang yang bener heeh ai tak kitu euy ai cicing dina real teh kitu balik deui kana jalan carita kumaha mangga Kang ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna wah sesepuh eta mah wah dipikasegan ku kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek oh da Dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek sieun dijual senalna berarti teh mah ku akang sieuna teh ka sieuna teh ku dewek naon cing ka sieuna nah kunaon sieuna sieun dicet tapi bener aya guru na juragan pangaulaan teh wah guru sararea guru Pandawa guru Kurawa guru sararea ayep ka mah bener saktina mah luar biasa Dorna teh wah mentangkeun panah teh tong boro dikeceng teu dikeceng oge pirakukeuna paket jago-jagoana bener nya nah eta Dorna eta cenah ajeunna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda oh eta tepat kana sasaran lamun tumuk tembak teh percaya kasohor aing matematikna mah kaceluk ka kana ngewo kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara Dorna teh sakti dina mentangkeun panah pada apalun ka dinya mah ulah tara misleuk eta we bareto kumaha bal dina jero sumur ya kumaha henteu ku panah nyabutan dom-doman cep disambung-sambungkeun hiji dom-doman teh ka sumur teh plak dialungkeun ti luhur pas eta anu aneh namakeun kuno ka hiji eta nu kadua kumaha nu kadua kan nu kadua cep keuna kana buntut dom-doman deui woloh jadi napal cep 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 cokot teh ka luhur surak atuh tidinya mimitina jadi guru sararea teh mimiti sohor teh tidinya padahal lamun diukur kana kitu Dorna oge ti dewek teh menang ilmu kitu teh ngan dewek mah teu dibeja-beja mung sohor mung loba duit mung aing mah mung loba mung boga murid mung teh ngamuridkeun loba duit jeung ulah leuheung lamun ka aing murid teh barang kirim barudak terima nya kan marurang tarima ieu mah lain kalah ngaringkid aing teh tidak akan kecaduan ngamuridkeun teh di dieu mulanya naon kan urang mah urang jadi sahabat teh jadi sahabat we urang saling bejaan cirina manusia teh di dinya ai cirina manusia teh nyaeta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk bener eta heh cirina manusia teh eta kan ngatak urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu di bejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna sahanapeun ai luhurna ilmu gugu buku ulah gengsi urang mah ulah gengsi da ilmu sama ngaranna ge da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun sanes kan nya ieun we urang mah tak kitu euy sae kan da sanajan bari kieu dewek henteu diangkat jadi senopati ai ka lapangan maka tega kursi teh sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah dua mah pihak musuh lain tina ngewa boga rasa tanggung jawab ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas ya bikin kejahatan memperkecil ruang lingkup urang mah tak kitu da ai ditumpes mah kejahatan teh moal eueuh da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling proses hirupnya kan hah proses atuh didoakeun cenah buru-buru areling heuh amin kan amin peperieun dewek can pas elingna bener ya kang gelar perang Cinupit kurang teh ayeuna kang jeung Garuda Ngelayang wah wah kada teuing tandingna eta Dorna jeung muridna dahsyat we perang teh kang dahsyat ieu di belah kaler di pihak Kurawa teh nyata Buris Rawa Buris Rawa kang ayeuna lawana di pihak kurang nyata Raden Padmanegara Setiaki Setiaki eta sarua pernah di tengah Senopati Juragan Arjuna Senopati alit-alit Kenca Katuhu Dresna Jumena leres sareng Sirikandi Milu ngiru eta pejuang
eta Gusti Srikandi sanajan bari istri kumaha eta nyaon berjuang eta tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur perlaya di medan danalaga wilujeng kaum ibu berjuang teh bener mah ta eta meureunnan di mana istri milu tanggung jawab kana kapentingan boh negara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman emansipasi hor geus digenti geus kamari pernah dijadikeun alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta Bapak direkturna nuhun alumuhan ya kan atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina Festival Wayang Golek sa-Jawa Barat gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat ngawitan kaping enjingnya 25 ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon pek cing aralus ngiring tanah barudak pake kasempetan ayana ayeuna festival teh sok digawe palus-alus tararandang kayaknya kesempetan ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana bener mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana eta Kang da kitu atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil menang kadeudeuh di Bapak Gubernur laras Kang boh ka TVRI ieu Jawa Barat boh ka Pepadi boh ka para dalang nya ta urang teh sararea para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pemerintah nepikeun program pemerintah ka masyarakat urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator bener da kitu sok sadarea ngan omat eta hate ulah goreng ulah kiruh hate teh saur Bapak Sidik Amin teh mah tina ti pajagalan Kang qad aflaha manjakaha anu katepi ku dewek da dewek bejana ti dinya hartina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena ngabersihkeun hatena ditemak deui ku salah sawios hadis hoirunas anfa'u minanas jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui eta bener tah kitu euy saling we dina waktu ieu eta Kang salin hampura alhamdulillah wa syukrulillah mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon amin aya 20 leuwihnya 20 pamilon 20 lang rek didoakeun atuh ka para yuri wilujeng para yuri ulah atuh Pepadi oge Bapak Caca Pak Kang Uu ka dieu Pak Uu ka dieu atuh cenah Bapak Wali Kota Bandung Bapak Dada Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana amin cing nerekel jabatanana amin anu nya kana seni teh ka urang Kang Uu Kang Dada oge nya perhatikeun seni teh mudah-mudahan we parajang yuswanya amin Kang amin tak kitu euy kade sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah mikeun runtah ulah di mana wae ulah di mana sokna daya tempatna bisi mikeun kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah bisa kahuruan jelegu rek kahuruan pan rugi mun di kota Bandung teh mameureunnan ciptakeun kota anu bersih anu nyaman berhijau berhijau komo deui pan ke 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia wah hebat wah di dieu Kang beres hebat komo deui kapan kesenian wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia ku UNESCO aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa-Indonesia sanajan bari dewek can narima mun bae teuing di mana nyangsangna tara cair gitu kan ke urang da eta we cekolot cenah
masyarakat Indonesia kabeh timimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararani di pancuran Talaga Arum. Meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadumani. Naon sababna henteu mararani sabab eta pancuranna loba nu menet. Jadi Teu ngocor, teu nyalur. Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka barayana we wungkul kana wawuh. Heeh. Tah ieu teh seolah-olah dipenet kitu rezeki ti luhur ke rakyat teh. Loba dipengkolkeun. Can BLT ti ditu na mah mulus datang ka handap rada lieur. Rada disepitan. Heeh. Urangna cing gablek pucus deui. Dibere gas dijual deui. Wah, geus serba salah hirup teh di dunya. Serba salah kan. Diperhatikeun ku pemerintah teh dijual gitu. Rupa-rupa. Ai geus dijual inget deui kana gas teh meuli deui. Si keneh urang pan ayeuna nya eta naon kamari teh? Pesta demokrasi. Tingkat legislatif kan. Legislatif ngaduakeun kanu tos jara radi. Kanu acan atukeun ada tahun engke ge aya deui. Tingkatkeun ilmu, tingkatkeun pengetahuan kumaha carana. Bener. Doakeun kanu marareunang teh kanu parantos mareunang gitu. Doakeun ulah cara anu geus-geus. Lain ai kabeh mah ngan aya. Oknum. Di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy. Dina sagala rupa pasualan oge aya oknumna. Oknum wakil rakyat. Tadi dia perlu disterilkeun teh. Bener. Ngan aduh aing mun asa rawing ceuli. Wah, asa kabentar gelap akang. Eta tukang mariksa, tukang newakan nu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur. Mending asa kulebah kan. Kacida atuh ke bangsa urang ayeuna. Rupa-rupa kan. Nu mata kanu geus doakeun ulah cara anu geus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh satahun sakali datangna oge. Aya ai gaji pada gembleng. Heeh. Aya teh jelema nu kitu gaji we. Da sarua jeung korupsi teh teh. Ai gawe eueuh. Aya digawe nunutan. Aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh gadon hees yang ngacai. Na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai. Rek hees mah kitu mah kan bener. Alah. Kitu tah euy ti deweknya. Nuhun Kang. Sing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh. Sing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamerdekaan tina tangan jajahan. Bener eta kan. Lain ngarebut nyokot. Urang nu direbut mah. Bener. Ku penjajah bener. Urang nu Toh pati jiwa raga heh nyawa kadikeun kasalamatan negara jeung bangsa saur Gusti Batara Kresna tadi. Makan. Nilai juang teh di dinya gedurkeun, tak berjuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang. Daek bebersih oge eta teh pejuang. Artina ngeusi kemerdekaan. Bener. Lain perang wae bajuang teh heuh. Bener. Lempor runtah di kota teh muni kesal sanajan keur numpak mobil eureun. Gitu, cokot runtah teh tunda dina tempatna. Da berjuang di alam merdeka. Da baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingkuk ke dina obag. Nya jadi tahanan politik jadi salangsara. Jegur merdeka. Alhamdulillah. Penjajah bisa kausir. Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar. Bararegang tapi pada ngahormat. Jadi kena pejabat baheula mah teu. Baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui. Panti balik teh. Lebar heuh. Da teu ngarasa berjuang atuh tadi. Heuh aya teh jelema nu kitu aya. Henteu ai kabeh mah. Cenah kumaha cepos yang ngomong teh mun kaleuwihan teh kumaha lamun aya nu kasinggung. Sabodo teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing teh mah. Ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon. Naon?
Ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak, kudu dipaehan akang rek ka mana, da abdi butuh keneh ku akang teh. Oh dewe ku sia nu maehan. Heeh. Atau ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah. Lain Mang Paul. Heeh. Alah. Ya. Kang, Alhamdulillah deuleu ieu duh. oh rempeg Kang. Bagja teuing. Para dalang kadarieun bade tanang teh Kang. Para dalang aya. Oh iya, bro. Yuri. Yuri. Aduh, kula warga besar Pepadi Kabupaten di Jawa Barat. Nuhun anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta di pusat. Alhamdulillah tah kieu kitu. Nu matak ulah di Pararanet oge rezeki keur seniman anu dihanap teh kieu ye. Sing aya khawatir gitu. Sing aya khawatir. Heeh. Bener Kang. Ulah subuh sorangan hirup teh. Ulah boncenang sorangan. Da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh lah. Loba sukses. Loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit gerata sok sewang-sewang kitu teh. Masing-masing tara inget ge. Ai digawe berjuang kudu babarengan ai datang duit geura sewang-sewang jara rumput. Eta kitu ai can datang duit sararea teh. Kudu kadang moal ngait kana ti koro mun nya. Pasti. Diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh. Sarua jeung di baruang Kang. Sarua jeung di baruang. Nu matak mi HP euy teu samat aya heuh kitu sa teh dumeh we aing teh pae. Ulah. Jeung tara pae segala. Ieu karunya si Asep Sunanar geus kolot. Atukeun bae 2. Gerepek pikir ku si leuing. Ai pae pabak. Geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui. Ya, Lamun umurna 200 tahun kali sabarap tahun deui geus sok. Eta sing pajangnya Kang. Bayangkeun ku si leuing. Sing jag-jag 50 tahun deui mah aya. Alah, di mana eueuh panggung teh dadengan teh susah-susah teuing. Sabab dulur dewek sajabati dulur teh geus jadi lanceuk. Nya Kang. Pak Haji Sidik Jeung Bu Hajah Nining. baru kana kumaha Ibu Hajah Nining bager ka aing ti Jono. Geten teh mah. Ngan kade deuleu. Naon dari akang kade? Pak Haji Sidik teh ayeuna mah Loba naon? loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik. Padahal anu wawuh jeung dewek mah Pak Haji Sidik ti Jono jeung Pak Haji Sidik Amin ti Pajagalan. Pajagalan. Eta dulur aing. Ai Pak Haji Sidik dukun mah da eueuh. Heeh. Ieu mah ngaku-ngaku dukun. Kade cing hati-hati perlu diketrok heulu na mah. Kade bisi ngaku-ngaku lain. Alhamdulillah Gusti. Nya kitu Kang. Tararepung urangnya. Tararepung. Jang. Ulan. Sakedeung deui euy. Naon akang sakedeung deui teh? Sakedeung deui. Naon? Jam sabaraha teh nya? Naon? Nah teu akur euy. Jeung eueuh jaruman di jam teh. Jeung jamna ge eueuh deui. Puyuhan itu. Alah. Kira mana meuli jam itu. Nuhun kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu bubuka festival wayang golek se-Jawa Barat. Jawa Barat. Enyi ngawitanya kaping 25. 25 Kang. Kitu ayeuna di wengi ieu dibalakan. Doana sok tingkatkeun kreativitas urang heuda. Dalang mah tiada hari tanpa inovasi, tiada hari tanpa kreativitas. Naon silih seblokan. Dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu. Kanu teu nyaho datangan buru-buru. Gitu. Da moal rugi nya moal. Heeh, bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina. Dewek oge anu sakieu geus kakolotanana tetep diajar. Sapanjang hirup mah nya euy. Kitu. Dari ilmu ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggalkeun. Ilmu mah murungna jeung salere. Apaan kudu nginung ka waktu bibapa ka zaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi heuh. Ai belajar mah terus. Ulah ngabogaan cenah geus kolot aing mah geus terlambat. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Betul. Benar Kang. Kitu nya yuk. Pek atuh didoakeun sing salamet Kang.